Kenalan siya, Ceng. Cuci uang mana itu ngageran tuh? Cuci itu ngalang tengah samput siap babit aing geus sia teh keh. Baik wae tuh. Rp2.000. Ya sih itu kunaon kita. Buat tengah lewat lah. Tuhan ka aing geus diwipis sorangan. Copotan. Ini si Ate lami-lami teh ieu di telepon we tak. Halo, assalamualaikum A. Iya, halo. Waalaikumsalam. Di mana? Di bumi. Iya neng tos di dia. Oh, mau ini badai kadinya ayeuna. Terus badai mangkat dah. Nya sok atuh enggal diantosnya. Jing, isi yang semingguan duit. Enggak giris medina diri. Aing sih bener dah. Waduh, anak beak kieu. Itu keinget lagi. Cing, nak arek-arek. Nah, penting tuh bawa kelek itu. Aing kuliah euy. Aing mau diajaknya. Buan ngajakan aing kana boga awewe. Aing iraha tuh mana itu cacing di lupa. Itu Enak tuh mana. aya kamari ka mana bae? Kamari ka mana? Ah iya. Mana-mana. Nah, terus kami ngabalosna. Ya, naik naros. Aya adanya ada sih ada. Ya. Ya aku mah atuh di WA antara dibales padahal online. Besok main game para. Ini ada prioritasan game sudah. Haus tuh. Gitu. Nambut HP negara.
nambut lah HP-na. Beri masuk dulu lah. Nya ninggalin gua HP-na. Engke, IAG. engke antusan heula. Ayo. Kayak can dihapusan gitu. Kenyahuan gitu. Ah, itu dihapusan dulu lagi. Kenyahuan dulu teh. Karena tuh nambut HP-na. Lah tidak kontak lagi oleh hungkul. Tak naon lagi. Nah kontak telepon kontak WA. Lah sudah mau lupa WA. Kontak naungkul bukan gitu. Naon? Lagi unggul lagi. Ih monyet. Itu monyet. Ah, ketinggali. Cuma panas manten. Sok. Ayo bayar terus rokok. Ngarokok beli pai. Ngarokok pai. Imbalan. Semua pengangguran yang jomblo di batu kerja awewe. Hirup. Cih, jika si Dani atuh. Kerja awewe. Iraha tuh aing kitu euy. Hirup. Orangan we hayu kabisa teh. Ngopi dia. Burik dia. Jika lanjut tere datang di kota. Aing ku aing dipalak di mati kota ye. Ya, pas mulang di kota, mulang iraha. Kemari Jeung saha ka mulang bareng? sorangan. Sorangan. Oh. Di ditu rame teh? Ya rame atuh, ada sia di lembur bae. Teu pan aing kamari kalah mulang euy, kalah jadi pengangguran. Nah, nyaba teu betahan kumaha. Teu pan aing kamari keur PPKM teh ya. Urang kalah mulang ra. Emangnya kamu nyaba di mana sih? Urang di Bekasi, urang teh menang 2 bulan meureun kalah mulang urang teh. Geus bisa sama ilu gawe jeung aing, nya teh rikuh teuing hirup. Ah minta rokok atuh ah. Harus. Urang teh buka Ya, rokok, ya, urang cek mah aing hayang. hirup di lembur teh kitu rikuh. Yeuh, aing loba rokok mah. Mana? Tah. Erek halus Magnum, kieu, erek edeg filter. edeg balik ke kota Di mah. kota mah loba, Ieu duit nu mana ge. urang ieu? Gampang we oge. Ah, ieu Kapan lah urang. teuing sok sagala. Ah minta nginjem korekna ah. Anjing rokok menta korek nginjem anjing tengah modal cungur rokok Anjing si kasar ngajak ribut ya mah euy. udah heueuh sia mah kumaha Kudu doa. Urang teh ngobrol sebenarnya mah mumpung urang papanggih di dieu ya. Urang teh ripuh kamari basa balik ke kota teh. Geura hayang udu ripuh boga duit pas-pasan eta ge jeung dahar hungkul geura. sedih aing mendingan Heueuh pan. Tong kalah seuri euy ning jiga ngogo di dinya mah. aing kumaha sakit teuy urang mah nya Heeh. wong pada urang lain lancet tere Heeh. urang mah mamatan ka maneh ieu sangkan maneh asupkeun kana hate ulah asupkeun kana hate kuatan urang ambil hikmahna wae ayeuna mah iru gawe nyaba lah ku masalah awewe mah gampang nya maneh geus usaha geus ka kota mah duit loba awewe nuturkeun aduh aing mah tah Ya. urang mah nganyahkeun we ka maneh kira ka maneh hati urang lanjut tere sih Urang ge teh hayang
Dani dia papanggih di berkatem poe duduaan jeung awewe. Duh mending ngenes ka teh mah. Tapi alus eta mah euy. Emang loba awewe nanya eta teh. Kudu Pak Boy. Disebutan Pak Boy sih eta mah. Urang geus sabenerna mah bisa, loba awewe teh ngan kumaha da kaayaan kieu. Ayeuna mah urang ieu Heeh. asa rokok hayang ngopi hese. Kira aku metaan ka batur teh era di mana? Biasa. Kumaha tuh carana urang hayang boga ka Bogor urang teh. Sia mah Arakeun atuh urang ngajomblo wae. Ih, nya eta jomblo kumaha ayeuna jodong di lembur. Di lembur mah geus puguh caludi. Baju gandeng urang hayang ka Bogor. Aing sih lain masalah ku kitu-kituna, aing mah lain ngahina. Pangahkeun wae aing mah ka maneh. Coba ayeuna mah maneh ka Jakarta, ka mana teh. Urang Awe gampang, beungeut alus. deng di lembur urang beungeut salu di kieu Gusti. Ya Allah uyuhan hirup. Sia mah gampang pangangguran tara mandi deui anjing. Iya atuh langsung amocor ke rahasia batur ini gahang diteke. Ye, sia mah di papatahan teh kumaha kalah beek aing. Aing mah mamatahan ngarunyakeun ka maneh aing mah. Hambura aing tadi kayak emang keur emosi ya. Urang teh keur loba pikiran, keur rungsing we. Tadi ge luntang-lantung ka teu pararugu geura. Heueuh namang ngaran di hidup dia mah nyaripu atuh. Ya. Yang naon teh di mana atuh ya? Itu usaha mah. Hese sekali. Tapi lama lah. Orang paling ge samingguan nih dia. Naon? Minta duit Siapa? Hidup kita gitu, majek tuh. Tuh pan aja ngudun mental lah. Tahan teh ke batur majek ge aya aing goceng mahing mah menang super ti batangan ya. Ulah meuli gading sia aing ngomong tah. Nuhun ya. Saya mau coba balik lah aing beak foto di rumah anjing duit. Tuh ayo balik orang sekalian ke warung lah. Motor aing itu tuh. Kenapa? Oke.